Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddil wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mujibin wa qaidil durril muhajjalin wa ala alihi abdul kamilin wa ashabihi al-hadina muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Sabada panjatkeun puja syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kemuliaan menjadi tambahan surah dibaca kepada alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sasarangan ngadengkeun maqalah anu papasan 23 anu uninganna Bismillahirrahmanirrahim. La tadlubu minhu ayyuhrijaka min alamin yasta'miluka bima siwaha walau aradaka al-istimaluka min bari ikhrajin. Harusna anjeun tong minta ka Allah supaya dipindahkeun dina hiji masalah kana masalah anu sejen. Sabab sakirana Gusti ngeresakeun tangtu geus pindahkeun ka aranjeun tanpa ngarobah keadaan kaula. Hadirin kaum muslimin, ku Allah teh urang teh dipasihan ditangkoskeun dina qadana Allah jeung sagala resiko. Sagala anu bumi ka urang sadayana emutkeun urang anjeun eta teh pangsaena mungguh Allah. Kumaha qada jeung katangkosan qada sareng takdir ti Gusti Allah. Pamasian ti Gusti Allah teh teu aya anu sasar, teu aya anu kabeneran. Sadayana oge tos aya dina katangtosan ti Gusti Allah. Di mana urang tos aya dina katangtosan ti Gusti Allah, tong hayang pindah tina katangtosan ti Gusti Allah. Paling oge ngeukeun ka Gusti Allah teh ngeukeun dipasian kakiatan. Nampi kana foto jeung papasten ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Upami urang dikersakeun jadi jalmi miskin, tong ngarep-ngarep urang hayang jadi jelema beunghar cing atuh Gusti pindahkeun abdi teh. Beungharkeun abdi teh. Ulah ngarep-ngarep hayang jadi jelema beunghar gitu. Kumaha tuh cing nampi kana takdir ti Gusti Allah. Ari usaha mah teruskeun. Ngan ulah yang dipindahkeun ku Gusti Allah di tempat nu aya. Sabab Allah nyiptakeun urang kitu teh ngarah ladang urang ibadahna gampang. Upami ibu dikersakeun jadi jalmi nu miskin cekap ku sabar pahramu gitu kan. Upami ibu nu beunghar teu cekap ku sabar. Hayang pahala teh kudu ngaluarkeun duit heula haratang pahala gitu. Anu beunghar mah. Gitu. Umpami urang ditakdirkeun jadi rakyat model kaya gitu pahala muluk kulantaran sabarna gitu. Sabarna rakyat teh eta teh dipasihan pahala ku sabar tadi. Lamun pamimpinna gaduh pahala teh ku adilna eta hese beda pamimpinan adil. Umpami urang dikersakeun janten anu bodoh urang nu bodoh kitu nya da cukup ngaji we unggul ngaos we nu bodoh mah. Tapi nu pinter teu pun nganyes milarina nya kedah laras-laras ngamalkeunana laras-laras jalmi nu pinter mah eta benten teh kitu. Upami urang dikersakeun teh mah janten istri tinggal ku taat da jadi salaki mah langkung abot nya langkung abot tibatan janten istri tanggung jawabna teh janten nalika urang aya di tempat anu awan anu awan anu kinten-kinten
dina mata pandangan dohir itu jalmi anu teu aya manfaatna padahal ageung manfaatna. Gampang milari ibadah kadang ibadah. Nah di waktos aya ajengan punten ku ieu mah. Da aya sami ajengan oge. Istina teh bawel. Cerewet istina teh. Nah di waktos eta ajengan teh isi cerewet teh tara dilawanan antepkeun we. Beureun keheul isina teh. Ngerios anjeunna teh. Kang atuh Kang hiji waktu mah tuh lawanan abdi teh pasea teh hayang pasea teh. Coba dah hayang pasea teh. Nah abdi cerewet teh ngumpul si atuh lawanan pasea teh. Sakit teh kumaha ngawalaran anjeunna teh. Walaran teh eta teh ladang amal gampang. Panggampang-gampangna amal naon? Tinggal sabar. Ninggal istri anu cerewet jempe pahala, tapi lamun istrina soleh kumaha? Kudu masihan mas anu reunceuh, kudu ngajak ameng shopping, kudu ngajak teh pahala lagu agung eta teh. Jadi lamun teh amba ayeuna ibu gaduh caroge anu naon kirang sae gedenya tinggal ieu tinggal sabar nampi kitu. Eta teh tangtos sapertos itu. Katangtosan ti Gusti Allah. Sapas kacarioskeun dina hiji waktos dina kitab Uqulujen sebatkeun. Dina Uqulujen teh aya hiji santri. Hiji santri teh kapungkur tak can nikah nuju masantren teh. Ras ajengan cing barudak di mana anjeun geus karawin teh wayahna silih anjangan nya anjeun teh santri nu duaan eta teh nikah we. Nu hiji mah geus nikah nu hiji teh can nikah. Nya dina ieu waktos nikah tah nalika nikah disumpingan ku rencangan apa sapasantren teh ya kapungkur zaman kapungkur teh nya zaman sata acannya para tabiin panginten ieu carios teh. Terus nalika kasumpingan ternyata rencangan utos nikah nuju teh aya. Nuju teh aya ka mana? Nuju Ngalasuluh dari orang gunung. Disampakeun ku istrina anu kirang sae kurawon hangseur istrina teh nya teu sopan teu masian budi anu sae eta istrina teh nah akhirna mah uih we anjeun santri eta teh rencanganna teh di jalan pepenak sareng rencanganana anu ngalasuluh teh ternyata rencanganna teh nyanak suluh saseueur kitu eta suluh teh dicandakna teh lain ku anjeunna tapi ku maung gitu. Itu carios dina kitab Uqulujen. Weh harita teh duka sabaraha tahun 2 tahun 3 tahun kemudian sumping deui. Tah numping silaturahmi ternyata ayeuna mah nu pamukakeun pantonan teh somea istri soleh gitu. Sami teu aya carogena teh nuju di menjadi leuweung ngan anjeunna mah tos katinggal ieu istina soleh istina teh. Wih anjeunna teh di pertengahan jalan penak deui di jalan keneh teh di bumina. Ternyata ayeuna nyanak suluh keneh ari nu kamari mah dicandakna teh kunaon kumaung ayeuna mah dicandak ku nyalira aneh kang mana mau puputan salira teh ternyata ayeuna mah geus teu tunuk cenah semaung teh. Nah ka mana cenah geus eueuh mawatan kitu bahasan teh nya. Naon margina cenah baheula kami ku sakasabaran ka Gusti Allah dipasan istri anu awon ku Allah teh dipasan kurnia hebat pasian maunah ku Allah teh bisa nunukeun mau gitu. Tapi ayeuna cenah kami istri kami soleha eta mau geus tunuk ka ini cenah teh jadi janten aya kalangkungan jalmi anu soleh teh anu awan deui sae teh geuningan ku sabar ku kantun kasabaran teh ningkatkeun darajat eta teh. Baik urang nalika teu dipercanten ku Gusti Allah janten hiji kagaduhan pada nilai anu sae di pandangan jalmi jadi jalmi beunghar jadi jalmi pinter jadi jalmi eta mah takdir Allah jadi penguasa. Urang mah biasa-biasa tah urang nampikeun ulah teu nampi kana qada ti Gusti Allah nampikeun dan Allah Lalu ia dina makalah ieu nyebatkeun entong minta ka Allah supaya dipindahkeun dina ieu masalah kana masalah anu sejen.
Sabab mun sakirna Gusti ngersakeun tangtut di awal kana dilahirkeun urang geus beda gitu. Nu ngersakeun justru urang nampi kana qada ti Gusti Allah, Gusti pasien abdi kasabaran. Eta engko nampi kana qada ti salira. Teu bahasana teh gitu. Justru nampikeun eta teh langkung enteng jeung urang. Gitu. Nampina teh ngai laksanakeunana teh kapungkur seueur kisah deui aya hiji jalmi tukang ibadah anteng-antengan ibadah teh tapi ibadahnya nigreuh jeung ngeureuyeuh ka sawah ongko ka pasar ongko milarina paka ongko tengah we tahajud ongko tos teu kaetang ari salat tos tong ditaruh ari salat anu 5 waktu mah ieu mah tahajud jeung ngaginten tapi ka sawah ongko gitu. Dina hiji waktos anjeunna aya dina hate atuh Gusti abdi teh hoyong ibadah ngeraos ibadah tahajud tengah wengi teh hoyong munajat hoyong fokus ibadah Gusti cing atuh abdi Gusti pasihan padamelan pasihan rezeki tong ageng-ageng Gusti abdi hayang tuang roti kapungkurnya saya sangu lah Gusti tapi abdi tanpa damel gitu ini ulah abdi naon ulah abdi ka pasar ulah ka sawah abdi teh Gusti cek we abdi mah tahajud abdi ibadah ngumpul ka Gusti pasian abdi rezeki pasian abdi sangu abdi tuangeun tanpa abdi damel gitu cek eta jalmi teh ku bakating teh hoyong dialihkeun ke takdir Allah tina asalna anjeunna tukang kuli macul tukang dagang tapi ibadah gitu hoyong anjeun ibadah we unggul teu ka pasar teu ka sawah gitu. Lainna kumaha dikersakeun ku Gusti Allah teh kagreteg hati anjeunna teh ditakdirkeun kumaha takdirna Allah teh ditewak ku polisi kita ke polisi aya masalah tapal naon ting naon jol ditewak ku polisi dilebetkeun ka penjara pan di penjara diberean teh pasihan pasihan itu diemutan astagfirullahaladzim Gusti nya leres abdi teh emang kitu nyarios abdi nangkretek hati abdi teh hoyong di pasihan hoyong ibadah tanpa aya naon damelna nya di penjara Gusti wios abdi mah wihkeun deui tah jadi ulah nyungkeun ka Gusti Allah teh urang moal kiat lamun dialihkeun urang moal kiat ye upami teh mah ayeuna urang hoyong ngalihkeun tina hiji tempat kana tempat sanes urang moal kiat nu mah urang sapertos kieu teh urang moal kiatna urang saperti kieu upami urang ninggal jalmi misalnya jalmi nu beunghar pan kaciptanya urang aduh artos miliaran non naik keluar turun teh naik mobil we tara pernahnya paling ngejek taneuh teh ari turun tina mobil we enggak eta mah mobil we kana sareng motor urang teh hayang dia kitu. Nah upami urang dikersakeun beunghar urang tos siap da can. Yeung teuing urang mah karek diberean duit 5 juta geus teu apal ka pengajian. Pantes sakedik jalmi karek dipasang diri Gusti Allah menang rezeki eta 10 juta da daek ka pengajian naon nuju angkat ka mana ka pasar baru nuju naon shopping gitu teh. Balanja we haban ngulingan pasar baru karek gaduh artos sabaraha 10 juta komo lamun 10 miliar eta urang teh didinya ulah ngalihkeun ulah nyungkeun cenah ka Gusti Allah dialihkeun tina masalah hiji masalah kana masalah sanes mun aya masalah Gusti abdi ieu teh nuju yang masalih Gusti abdi pasian kakiatan tina masalah abdi cekap itu ulah hoyong dialihkeun pilih urang moal kiateun jeung mun teh mah dialihkeun urang pilih kaduhung satos kapungkur aya jalmi sami jalmi miskin tukang ibadah ijabah itu anak Gusti Allah teh Gusti cing atuh abdi teh hayang beunghar keneh da sajen kitu kumaha di waktos anjeun teh nyungkeun ka Gusti Allah hayang beunghar nya hiji waktos nyungkeun ikhtiar tepan tengah wengi kempakeun sajadah amalan nanti ajengan dipasian beres tahajud beres salat hajat
eta mah dikersakeun Gusti Allah teh aya emas sageung batangan mah teh sabaraha kilo nya emas ageung gitu nya panjeunna teh Allah emas ieu ladang tahajud teh aya emas dikersakeun teh gitu tadi di waktu dicana ka bumina ieu akang cenah menang emas hanapeun sajadah nah bener teh emas pada akang nyungkeun ka Gusti Allah kata ayanya aya amalan ikhtiar teh aya bu aya amalan ikhtiariah teh aya amalan anu ngengengkeun anu non anu mempercepat kana non liah dunia aya ya di salawat yang anu salawat yang ieu aya atas eta teh padilah nakarofna kautamana teh tah eta ge kitu dikersakeun di hanapeun sajadah teh aya emas cenah ka bumi carioskeun kanu janten bojona teh neng kinten-kinten dari teh emas asli teh bohongannya emas teh cing pangnaroskeun ka pasar cenah ka pasar carios dan ditaros tukang emas di pasar artinya asli oh ieu mah lain asli deui ieu mah lain 5 karat 10 karat sakarat ya emasna asli pokoknya mah geus 30 karat teh sabaraha karatnya emasnya cenah apa Kang ieu teh leres cenah di ical ka kasih emang we cenah icalna nah nya sok hadiekeun heula cenah ka bumi sadadan diical wongianana teh diemut-emut ieu teh Dating nusa cenah mas geus ayeuna nepang sujudan ngan badak akang teh minta ka Gusti Allah hayang tenang ibadah akang dibeungharkeun kitu teh bahasa anjeunna teh nya di hanapeun sajadah daya emas pilih naon-naon Kang ulah wakalica enjingna teh anjeunna teh bobo dina empenan eta anjeunna lebetkeun ka surga dilebetkeun ku Allah teh ka surga cek malaikat mangga anjeun lebet ka surga wah pasti lebet ka surga kumaha kanikmatan surga aya pek anjeun lebet kana ka gurupa teh ka bumi di surga lebet ka surga mangga anjeun kira bobo we nuju bobo kieu can aya panyungkeun naon-naon karek bobo heula ninggal ka luhur aya nu kosong nu bolong dina kenteng teh kitu nya taros malaikat malaikat can eta na basa teu parantos bangunan nu indah kieu bet aya bolong kitu asa teu parantos kitu kumaha cek malaikat teh eta teh amal anjeun nu dipenta baheula di alam dunya nembe nyarios kitu bah we anjeunna teh Gusti teu janten Gusti canak deui we tetepan tahajud deui insyaallah teh Gusti canak deui emas abdi mending keneh di alam dunya bari kasar bari ikhtiar tapi abdi masih kasabar kersa ngalaksanakeun ibadah kasalina tah kitu canak eta teh gambaran ka urang teh nyalik urang dipasian ku Gusti Allah sing nampikeun kana qada pamasean ti Gusti nampi urang kali urang teh benten-benten ulah nganggap urang kali urang sami kajen teh urang kali teh ieu teh ulah nganggapnya sakolana sami terus takdirna sami benten kumaha urang ulah ngalepatkeun urang kali da takdirna sapertos kitu nu jelasna urang mah kumaha cara urang kali ngabimbing supados urang kali dinten urang kali anu teh teu manggi urang di alam dunya ieu Kangjeng Rasul amanatan ka urang nu jelas mah urang teh hirup teh kedah aya dina kabagjaan kitu lah dah kedah dina aya kabagjaan hirup di mana cenah ayeuna kabagjaan hirup teh saur Kangjeng Rasul arbaatun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abraran wa khulaqa'uhu bis-sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi aya opat ieu Kanjeng Rasul anu ngakibatkeun urang janten bahagia hirup di alam dunya saur Kanjeng Rasul antakuna zaujatuhu sholihatan kabuktosan istrina saroleh gitu. Upami ibu kabuktosan carogena soleh istrina solehah carogena soleh eta teh kabagjaan alam dunya urang sagala teh gaduh saaya-aya hirup
tapi rumah tangga tenang pan bagja. Kangjeng Rasul nyebatkeun baiti jannati imah kami teh surga kami. Lain imah anu ageung tapi hatena anu lega gitu kan. Janten ngakibatkeun kumaha rumah tangga urang bagja teh sanes dina naon dina harta sanes. Kacita itu nu beunghar mah hirupna teh sagala aya. Bagja hirupna unggal minggu jalan-jalan we ka Pangandaran, kamari geus ka Pangandaran. Ayeuna geus deui ini ka Sukabumi. Ayeuna geus indit deui shopping di ka ditu. Indit deui meurkan bagja, nu matak itu teh teu bagja. Nu matak itu teh nyari kesenangan nu eueuh dina dirina. Anu teu bisa diteangan ku hatena. Upami urang teu bisa aya katenangan dina dirina, maka neangan katenangan di luar. Upami ibu tos ngarasakeun nikmatna maca Quran, tos ngarasaoskeun nikmatna tahajud, tos ngaraoskeun nikmatna salat duha, tos ngaraoskeun nikmatna dzikir, itu jiga nama teu hayang jalan-jalan shopping. Teu hoyong angkat ka Pangandaran ari lain ngasuh incu mah kitu nya. Teu hoyong jeung di mana da ingin ka ngiring ka amang ka tempat-tempat main teh dasar gersang we hate teh hayang balik buru balik teu tenang hidupna teh. Non da geus aya katenangan di mana dina ibadahna. Tapi lamun jamin teu tenang, jamin can bisa dipasang katenangan dina ibadahna, salatna can bisa tenang, saungna can bisa tenang, maca Qur'anna can bisa tenang. Kana kahayangna teh geus nyitiayana kene, geus nitip ka Pak RT, ka Karang Taruna. Engke emak bawanya ka mana? Ka Pangandaran ngilu. Engke emak ngilu mana? Jarah. Oh, di mana jarah teh? Dek shopping pan itu, dek jalan-jalan niatna. Jangan dek jalan ka para waliullah. Seuna mah aya jalan-jalan refreshing. Marino teu aya katenangan dina ibadahna. Jadi baiti jannati imah kami cek Kangjeng Rasul eta teh surga kami. Tah upami dikersakeun nu janten carogena soleh, istri solehah teh kabagjaan di alam dunya. Mun teh mah teu dikersakeun kumaha? Datos aya contohna punten. Lamun contoh teh tos komplit Bu dina Quran teh. Upami urang aya istrina soleh, carogena solehah, istrina solehah, carogena soleh, saha nya Kangjeng Nabi, Sayyidina Ali, Sri Fatimah, sadayana para sahabat, kami. Ayaan carogena soleh, istrina teu soleh, teu soleha. Saha Nabi Nuh, Nabi Lut. Aya contohna Nabi Nuh, Nabi Lut teh. Nabi tapi istrina teu soleh, teu soleha. Aya istrina soleha, carogena henteu. Saha? Siti Asia. Pan teu kagok Firaun ngaku nabi. Teuh. Mata kamu teh main caroge ibu teu soleh, hitung-hitung ngukut Firaun. Ting sabar mah ngukut Firaun. Yang penting orang aya caket ka Gusti Allah. Da abdi mah lain ngamujangkeun ka caroge, tapi abdi mah sedia taat ka Gusti Allah. Taatna ibu ka caroge teh lain gara-gara caroge, tapi dipiorang ku Gusti Allah. Upami ibu keheul kanu jadi caroge punten eta teh leungit pahalana. Non sababna sabab urang ibadahna gara caroge. Mah pangdamelkeun cai habon we cai mawa we ku sorangan teu. Eta mah panggiekeun habon we pangnahurkeun ku sorangan we eta mah. Eta teh ibu lamun taatna ka caroge mah da caroge teu gaduh pahala. Disentak ku caroge tapi keur dirucut ti soca. Ibu teh nyeri hate ku caroge teh. Mun teh mah ayeuna urang nyeri ku caroge teh jadi pahala. Lamun teh pakagusan nampi Gusti ieu teh disalira. Naon lopatna abdi Gusti?
Tah eta teh nampikeun ka Allah. Da abdi mah ngawula kanu caroge teh taat ka Gusti Allah. Lamun taat ka Gusti Allah, Allah nu ngadu pahalana. Nah, jadi janten bae di di kedah repok. Naon repok teh? Repok di mun istri rep, awal caroge pok. Lamun caroge rep istri pok panggil teh ulah rep duanana. Ulah pok duanana. Lah pok gitu. Tah kumaha urang teh aya sapertos kitu. Ulah dihayang ulah sapertos Kangjeng Nabi. Da moal tiasa nurutan. Mun teh mah dikersakeun istri saleh abdi marek nurutan Nabi Nuh we. Misalna carogena saleh cenah teh saleh. Mun sia teh nurutan Siti Asiyah we. Eta turutan teh. Lamun urang rek nurutan Kangjeng Nabi, nah alhamdulillah mun dikersakeun urang caroge saleh. Mun teu dikersakeun, tah pan aya Nabi nu sanes Allah teh masihan contoh teh. Oh, geuningan. Teu sadayana nu rumah tangga teh naon? Saperti Kangjeng Nabi nu jelas baik di jannati tenang we urang hatena. Kajen teuing urang misalna jadi istri carogena tara ibadah kan bak diberi ketenangan sabab urang mah ngumaha ka Gusti Allah sareng Allah. Eta tenang we hirupna teh. Janten upami urang caket ka Gusti Allah maka urang dipasihan katenangan. Janten nu kahiji saur Sayyid Kangjeng Nabi antakuna zaujatuhu shalihah. Nu kadua wa auladuhu abraron. Istrina murang kalina saroleh sadayana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi nu janten urang kali teh kadang janten fitnah, kadang janten musuh, kadang janten qurrata a'yun. Tah urang teh hoyong teh nu qurrata a'yun. Eta murang kali biasa janten kabagjaan urang. Numawi Sayyidina Ali mah ibu kumaha pendidikan murang kali punten didik murang kali teh ulah sami benten carana teh saur Sayyidina Ali mah. Nah tah ulah ngalepatkeun upami urang sok disentak ku budak eta ciri urang teh sok nyentak budak. Teh murang kali teh ulah disentakan. Mata Sayyidina Ali mah gaduhan 3 fase Sayyidina Ali. Fase nu kahiji umur hiji tepikeun ka 7 tahun. Fase kadua umur 7 tahun dikeun ka 14 tahun. Fase katilu umur 14 tahun dikeun ka 21 tahun. Tah kitu mah teu aya kawajiban sakurang. Tah tilu fase eta benten carana. Upami umur 0 terakhir duikeun ka 7 tahun. Eta murang kali jadikeun raja. Bebaskeun hayang murang kali tong dicawat. Budak teh kanggo acung ditudung rek dibuligir. Da budak ieu saha ulah dikekang. Abang anak ustaz ge wayahna tong hirakeun anak ustaz ditiung. Ya, ulah teh bebas. Usia 07 tahun bebaskeun murang kali mah. Rek meupeusekeun naon bebas. Ulah sagala cawat. Rek naik kana luhur loteng jaga we urang teu ulah teu ka sae teh nya rek kumaha teh murang kali teh jadi murang kali ulah dikekang 0 dugikeun ka 7 tahun mah kedah dipuja-puja murang kali hajeun teuing murang kali teh bandel murang kali mah si raja we gitu tong aya ucapan anu awon tong aya sentakan di dinya mata lamun aya nyentak di dinya tah murang kali bakal kabiasaan nyentak ka kolotna. Pantesan kedik murang kali nyentak ka kolotna. Bahkan wantun mayahan ka kolotna. Urang ganda sepuhna nuju usia sapertos kitu teh ka murang kali. Eta usia 0 ka 7 tahun teh saurna teh jadikeun murang kali teh dionggo hantu teh dina naon dina pantauan urang jadikeun murang kali raja. Sagala raja kahayang murang kali ditedunan urang eta murang kali teh.
anu aya manfaatna kanu janten temurang kali. Usia 7 duikeun ka 14 tahun tah mulai di dinya tah murang kali dijadikeun tawanan di dinya mah ayana disiplin ulah telat tah. Usia 7 duikeun ka 14 tahun mulai ibu teh murang kali teh saacan diajarkeun ku guruna urang ngajar disiplin mimiti ayeuna salat lohor jam 12, salat asar jam 3 saparapat, salat maghrib kudu tepat waktu. Wah lamun teu kitu cepret ya kumaha mah. Tah bae usia 7 di bawah 7 tahun ulah waka. Ulah kana cepret-cepret antepkeun we paling diajar. Usia di bawah 7. Lamun tos 7 tah mulai urang teh cepret urang kali mun teu ngarah disingsieunan disiplin. Salatna disiplin, ngapalkeun mulai disiplin. Kamurang kali teh ujang ulah mengbal wae gitu. Sok ayeuna mah waktuna ieu ngapalkeun jam saanu. Lah asar jam saanu kudu salat di dieu. Mun teh ka masjid berkat ngali salatna. Beres ka salat mah katiru salat jing ameng deui. Kita disiplin. Mulai ditinggalikeun disiplin. Telat ke ibu murang kali teu disiplin dina salatna, dina pendidikanna. Dina usia 7 sampai 14 tahun karek ibu teh nyarek teh tos 14 tahun geus moalna. Tos aya manfaatna urang teh. Tah usia 14 tahun ka 21 tahun tah eta mah cenah murang kali teh dijadikeun rencangan. Sahabat antara murang kali sareng sepuh teh ulah aya naon halang kumaha murang kali supaya masalah-masalahna kahirupanna teh mari tos mulai dewasa mulai mikir jadi mun rek naroskeun teh moal kabatur ka sepuhna cenah kitu. Jadi mun aya masalah teh sepuhna mama ieu abdi teh resep ninggal istri anu kitu-kitu. Tah mulai beger kitu nya kadejang hati-hati dah ngawati-wati. Jadi curhat murang kali teh ka sepuh teh gitu. Nah, pan usia anu tos dewasa kitu tos mulai balik bade ka balik murahek disebutna tah murang kali mulai ditunjukkeun eta ngadidik murang kali teh jadikeun murang kali teh sahabat. Ulah jadikeun ulah aya di dinya mah ulah dugikeun murang kali disentak di dinya mah kos eta. Mari eta mah tos jadikeun murang kali teh sahabat. Lamun dicentak ngalawan budak teh gitu. Begini aya carana. Eta pambagian di sedina ali sama kitu dan jeung tilu fase. Saat hiji duikeun ka 7 tahun, 7 ka 14 tahun, 14 ka 21 tahun. Eta ngabentuk murang kali anu saleh. Ayyakuna kabagjaan hirup teh nyata nalika urang nyupasian murang kali anu abroro anu berbakti anu janten murang kan janten sepuhna janten upami ayeuna murang kali teu saleh tah urang introspeksi kana diri nya urang heula introspeksi mah naon kakirangan urang nya urang teh beureun kieu tafakur istighfar we ka Allah nyuhkeun hapunten ka Gusti Allah. Anu katiluna saur Kangjeng Rasul khulatahu bisalihin kumpul jeung jalmi-jalmi anu saroleh bagja. Ibu saroge teu pati saleh urang kali sarwana hayang bagja hirup atuh kumpul ka pangajian jeung jalmi anu saleh khulatahu bisalihin anjeun kedah sasarengan sareng campur gaul jeung jalmi-jalmi anu saleh. Sebab lamun urang campur gaul jeung jalmi saleh urang bakal kacanak saleh. Jalmi saleh teh sanes ajengan hungkul. Seueur pan urang ngagaduh rencangan saroleh. Biasanya nak urang kana kasayan. Bahkan jalmi anu saleh mah tiasa nu disebatna saleh tiasa masian kawasiat ka urang. Jalmi anu rencangan anu teu saleh mah kumaha ngagungkeun kahayang urang. Tapi di rencangan anu saleh mah pasti bakal ngenjenkeun nalika urang minimal kawonan.
tong kitu goreng kitu teh luar tosan ku jalmi soleh mah ngenyet karena kalakuan urang maka Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin bahasana kitu jalmi hariman ittaqullah anjeun kudu sasaran kudu takwa ka Gusti Allah nu kadua kumaha carana takwa ka Gusti Allah teh wa kunu ma'as shadiqin anjeun kudu babarengan jeung jalmi siddiqin nu saroleh makanya engke teh ibu urang teh bakal bisa dipanggil Gusti Allah teh wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadir sar Allah teh nalika urang teh bakal sumping ka ditu teh zumara rombongan-rombongan aya rombongan anu awon dilebetkeun ka neraka berombong aya rombongan anu sae lebetkeun ka sana rombongan gitu. Jadi mun teh mau urang jalmi anu awon jeung golonganana kacanakeun. Mun urang jalmi anu saleh jeung jalmi saleh kacanakeun. Hari urang lobana sasaran jeung jalmi saleh atawa jalmi anu awon. Kadang urang jeung jalmi anu saleh, kadang seueur jeung jalmi anu awon. Engke teh ditu teh pakanyetkeun jadi urang teh dicanak eta batal urang hadiah tuh. Ya yang loba jeung urang hadiah tuh. Jadi urang sasarangan di setiap usaha digiring teh. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ari jalmi takwa mah rombongan oge ka surga teh dirombongkeun jeung jalmi takwa deui ngarombong jeung jalmi anu saleh. Kuwi urang can tiasa saleh nyata urang kedah jadi jalmi anu saleh. Saud Imam Syafi'i ad-dis salihin walasta minhum la'alli an anal bihim syafa'ah. Saud Imam Syafi'i ajak wajeng bere adab-adaban pasian batur supaya beradab jalmi anu saleh sok sanajan anjeun dan jalmi saleh nitah mah saleh we sok sanajan urang jalmi saleh teh supaya urang bisa kenging syafaat ti jalmi anu saleh. Urang teh jalmi saleh tapi urang ka batur mah sing jadi jalmi saleh jang tong nutan kami tong nutan ibu baheula ibu karasa baheula jadi jelema kieu mah entong nya sok we sok sanajan urang can jadi saleh nitah batur mah saleh we wa bid'atil asi walau kunta wa kunna sawan pin bid'ah urang ulah nitah ngajon ka maksud ulah ngajauhan ulah nitah ngajon ka maksiat kudu nitah ngajon kana maksiat ngewak kana maksiat sanajan urang pasti kene aya kana maksiatan urang teh ngewa migawe ka gorengan teh tapi urang goreng ulah nitah ade nitah goreng kudu nitah ade sok sanajan urang can bisa ngeureunnan urang teh tukang mabok misalna ieu mah tukang mabok cukup sorangan we ulah ngajak batur sabab lamun ngajak batur ngajak deui nu ibadah pa dosana lamun urang misalna rek maksiat ulah apaleun batur sorangan we rek zina sok sorangan we ulah ngajak batur rek mabok sorangan rek judi sorangan tong ngajak batur sabab lamun urang ngajak batur urang geus tobat apa kurang can tobat eta masih kena jadi dosa transparan urang teh tos tobat tina zina urang tos tobat tina mabok urang tos tobat tina judi eureun teh eleh wae teu meunang panyakit eureun urang teh ari babaturan urang nu diajak urang can eureun eta dosa jariah dosa jariah anu teras ucur ka urang. Mami lamun rek maksiat sorangan we. Ngan lamun ngajak tohat, ngajak hade, ajak batur. Urang teh kedul, batur amal, pahala terus sa urang. Urang ngajak tahajud. Urang ngajak saum. Ibu engke salat di Muharram urang saumnya. Ya. Dina Asyura
Ajenganna mah teu puasa, kan bae teu puasa oge, nu penting ibu saum we eta nitah batur saum urang teu saum nya. Sok sanajan urang teu amal, panitahna ge meunang pahala. Batur arama urang teu amal, ari sae nama ari sae nama urang amal, da maksudna kitu. Ya kitu ge nu ngatakeun amal. Tapi sok sanajan urang can bisa amal, ngajak mah kudu we. Bisa jadi urang disalametkeun ku pahala anu jariah. Sok sanajan urang eureun dina amal eta kurang tanda rempo batur amal proses pahala itu. Wa qira'a aymayyadul umra walau kunta imra'an hamral bid'ah. Anjeun kudu mikani wa ngaleungitkeun umur sia-sia. Sok sanajan anjeun can bisa ngeureunkeun dina kasesean umur. Dasar Imam Syafi'i teh kitu. Dah aya namanya sok urang diajar naon naon disiplinkeun waktu sok enjing mah urang diajar salat duha ya bisa kan eta kabatur mah terus maca Quran pada duhur salat berjamaah terus maca Quran terus pan kitu tiasa nitah mah ari urang geus can amal, batur geus amal. Eta batur nu geus amal teh bakal transfer pahala ka urang. Matak eta wa kunu ma'as-shadiqin sasarangan jeung jalmi-jalmi nu saroleh. Namun ibu eta teh abot pisan. Sasarangan jeung jalmi saleh teh wasbir, dekeun ka Allah nyebatkeun ngadawukeun wasbir nafsaka man ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wala ta'du ainaka anhum. Anjeun kudu sabar jeung jami-jami anu ngajak anjeun yadu rabbahum bil ghadati wal ashyi anjing nyomongi yuriduna wajha ngajak karena Allah wala ta'du ainaka. Jadi kade ulah micingkeun mata anjeun ti jami-jami anu saroleh. Kubakating pentingna orang sasarangan jeung jalmi anu saleh. Ada bahasan kasabaran. Terakhir saur Kangjeng Rasul anu janten kabagjaan hirup di alam dunia teh rizquhu fi baladi. Naon rizkina di kampungna alhamdulillah. Urang ada rezeki koreh-koreh cowok ladang tani jadi urang nambangan urang kene caroge masih kene tiasa ningali caroge urang masih kene ngahiji jeung keluarga biasa tepang kene tuang tiasa sareng kene ya tiasa ninggal rarai caroge sareng urang kali kene pan batur mah aya rezekina mah ageung tapi tebih sataun sakali karena panggih jeung budak rezeki antakuna rizqu fi baladi. Ya rizkina teh aya di negarana. Rizki anu berkah anu dicandak dina jalan anu halal. Jadi disebatna rizki anu berkah teh sanes rizki anu seueur rizki berkah teh. Jadi anu disebatna rizki berkah teh nyata rizki anu tiasa efekna kana anak ibadah. Berkah. Jadi mun ngabandingkeun rizki berkah teh ku seueur da anu teu tara ibadah ge si rizkina seueur gitu. Tapi mun teh mah urang si rizkina berkah rizki eta tiasa dicandak ibadah. Eta berkah. Sok sanaos urang rizki koreh-koreh. Sok tapi tiasa kene infak. Sok tiasa rizki koreh-koreh sok tapi urang tiasa ngaos tiasa salat tiasa maca Quran ku rizki urang teh da urang pantuang teh kadang ngao rizki beuneunan urang ibadah teh kadang ngao rizki urang ngalaksanakeun salat na kadang gaduh artos salat teh kadang ngao artos naon cintina ari acup kadi peser nah, sarung mukena kade peser sajadah kedah dipeser hari urang moal tuang gitu tuangnya kedah dipeser ngarah jag-jag nah nu dipasang nu dituang nu diango tah eta teh kaberkahan rezeki
gawe sapalihna saurna teh di mana rizki anu sumping ka Allah urang di Allah Subhanahu wa taala, maka kade eta rizki ulah dicocokan. Maka lamun dicocokan kapenet uang biasa kaberkahan nyata ku sabab kurang ukur kana nikmat. Upami kurang abot nalika kenging nikmat ucapkeun alhamdulillah abot eta. Jadi namun tinggal nikmat teh orang lalawasan dan nikmat teh pirage nya 10.000 pirage gitu. Pirage teu pernah nyukeun alhamdulillah. Hatur nuhun unggul eta perkara anu 10.000 ucapkeun heula alhamdulillah. Saha eta nu masihanana teh? Ulah ninggal jalmina da moal dikeretekeun ku jalmi ku Allah, lamun eta jalmi teu masihin atau sok sanaos atau 10.000. Ucapkeun heula alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana urang tos syukur kitu enjing antosan bakal nusupin deui rezeki. Lamun urang langsung nikmat kumagi urang mah da jarang ngucapkeun syukur ka Gusti Allah teh hatur nuhun dan jeung teu emo teh sanes di Gusti Allah. Mata kada getol syukur teh kana rezeki masan Allah teh rezeki anu alit di mana nikmat naon we di Gusti Allah dipasih ka urang sanes unggul dina lisan alhamdulillah teh Gusti alhamdulillah gaduh rezeki sakieu oge alhamdulillah syukuran heula anu alit teh. Ulah naon ulah nampi rezeki ti Gusti Allah anu tina jalan sae eta rezeki ti Gusti Allah di mana teu ditampi eta rezeki moal datang deui jeung moal datang oge moal eka berkahan di rezeki urang. Nah eta disebut kumpul kana nikmat anu akibatkeun rezeki urang disendat Gusti Allah. Bagi urang teu nampi kana pamasihan teu janten ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu saroge uih nambangan, uih ngojek. Aduh, sesa TCF kenging atas 50.000 beureun nambangan teh. Karena uih ngojek. Atau jang bensin jang engine 25.000 atau menang teh 25.000. Tah, pasikeun ka ibu teh. Kumaha tah dipasan atas 25.000. Nah, alhamdulillah atana pikeul kami. Parseuna mah kieu. Nah, cecuk sakumaha 25.000. Yo. Eta caroge dikitu-kitu ke ibu, da mudengkel. Da lain teh hayang. Tapi lamun ibu teh tampi heula. Aduh, Bapak alhamdulillah rezeki 25.000. Eta nu alit heula. Enjingna teh caroge da ngemut. Kamari urang mere 25.000 rek aya mah getol. Nilai usahana ge. Benten namun teh ayeuna disebutkeun naon cenah mere 25.000 saking cukup jang naon. Nah, eta syukur nikmat. Eta hayang caroge bisa naon ge. Bari naon? Tos nu janten istri kumpul kana nikmat pamasan iki. Eta teh. Sumbing tukang baramae ka bumi ieu teh. Dipasan artos teu pira 5.000. Dah tangan waktu panjang, mudah-mudahan panjang kenyuswana, mudah-mudahan dipankeun rezekina, mudah-mudahan di soleh-solehakeun urang kalina panjang eta baramain mah. Dipasan atos 5.000, dulur lain, saroge lain, anak lain tapi ngadoakeun panjang. Ibu kantos ngadoakeun saroge panjang kitu. Padahal rezekina nu 5.000 kita teh. Coba Bapak hatur nuhun dipasihan 100.000 oke. Oh, alhamdulillah. Tapi keuneulan uskuril qalil hatta yatiakan kasih. Syukuran anu lincah anu sakedik supaya datang anu seunu ageung. Haduana leungit tawakalna ka Allah. Hese dari situ hilang tawakal, leungit tawakal ka Gusti Allah teh. Nah,
Da urang ngagaduhan patekadan rezeki teh ayana dina diri urang. Leungit da tarang ngucapkeun bismillah itu tawakkaltu 'alallah teh. Itu da ingetan mah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Eta teu lepas ibu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Abdi teh bade tawakal Gusti. Abdi yakin salira nu masandiri ka abdi. Abdi mah dharma ikhtiar Gusti. Tawakkaltu 'alallah. Tajalmi mah kulantaran tawakalna kayakinanana ka jalmi. Nah ku Allah tadi beri di jelema deui we. Di eta jalmi we. Tapi mun tawakalna ka Allah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bakal dirizkian ku Allah di pintu-pintu nu teu disangka-sangka. Ulah ngabayangkeun rezeki dina hiji pentok, dina hiji pantok. Ulah ngabayangkeun rezeki urang tina nambangan caroge urang. Ulah nambah nyarikan dina macul caroge urang. Ulah naikkankeun rezeki teh ayana dina dagang. Tapi eta mah lawangna hungkul. Lamun di dinya hungkul, walah dibikeun ti dinya we. Tapi bukakeun pintu panto-panton sanesna. Nya ku tawakal teh abdi mah mesti sejak tawakal hungkul, ikhtiar hungkul, rezeki mah mesti sumpingkeun we ti mana-mana. Mata bismillahi tawakkaltu 'alallah. Awalna urang tawakal, akhirna syukur. Aya alhamdulillah, teu aya ge alhamdulillah. Gusti dipercanten sakitu alhamdulillah. Percanten sakitu alhamdulillah. Sagara oge pamasean di Gusti Allah. Salajengna ulah aya sifat bakhil. Eta nu hese teh. Non bakhil teh koret. Beuki koret, beuki hese rezeki. Dari si mah moal eureun. Ti Gusti Allah ngan lamun kurang dieureunnan, Allah dieureunnan. Kita kada ulah bakhil. Nu ngahalangan kana sumping dari situ Gusti Allah. Allah mah teras masan rezeki. We kabagjaan anu terakhir teh saur Kanjeng Rasul aindakuna rizquhu fi baladihi. Rezekina teh aya di negara di kampungna. Wih deui kamari kana tadi maqalah nu tadi la yatlubu minhu ayyukhrijaka min halatin yastajilaka fi masiwa. Anjeun ulah minta ka Gusti Allah supaya dipindahkeun dina hiji masalah ka masalah sejen sabab sakirana Gusti ngersakeun tangtu geus mindahkeun ti baheula. Jadi upami urang ditakdirkeun Gusti Allah dina sapertos ieu sing nampi ka Gusti Allah kana papasen ti Gusti Allah sareng nyungkeun ka Gusti Allah teh naon? Hoyong dipasihan kakiatan nampi papasten ti Gusti Allah. Al-Fatihah. Ya.